too much Say music you at want gofreshnow.com. someone. Say you want someone. Said you want someone. Say you want someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Orang sadayana perwakilan di kelas 8G SMP Negeri 5 Cimahi. Bade ngajawab pertanyaan kreator. Saacana perkenalkan nami abdi Intan Khairnisa Sukrani Putri. Nami Abdi Anissa, Nami abdi Sylvia Jaharani. Nami Abdi Disanur Hernawati, Nami abdi Fitri Ahmadani. Ayo, Ayo orang mimitian video ieu. Nu pertama, iraha angkatna. Poe Minggu tanggal 12 Mei 2018 jam 10 di Palapatan Citeureup. Nu kadua, aya kajadian naon wae anu di ditu. Di ditu aya nu labuh, busuk, Basuh. basuh. Nu katilu, caritakeun ti awal nepi ka akhir. Pas asup ka dinya teh teu nyangka lah pokona mah pemandangan teh alus pisan, tapi tanggana loba teuing jadi leuleus cangkeul. Jadi suku, padahal rangkum tanggana teh. Tadi nama bade nyian opening di no? Pokoknya nama di depan di papan nama curug, tapi gagal gara-gara loba gangguan eta. Terus pas nepi ka handap arurang teh di dinya teh hayang bener-bener hayang nyebur, tapi Hanya kata mau bajuna, tapi arurang teh nekat. jadi ngan muka sapatu terus ditilep-tilepkeun calana teh terus nyangka dinyawa nyebur. Akhirnya teh tikusruk. Ayeuna teh tararik kusuk. Bocah gegabah. Tikusruk di tangga. Terus pas bade uih na teh, pas bade uih ngabersihkeun na teh, aya anu nginjem tongsis ka arurang teh. Tapi ngomong makasihnya teh berkali-kali. Adalah pas istirahat teh papanggi deui jeung ngomong nama cenah orang Arab. Nanyakeun WC awal nama nyaku arurang teh dijawab. Terus teh mah lanjut gitu, jauh fotoan. Jeung minta follow IG-na katanya. Katanya teh cenah mau Nambah followers. biasa hanya selebgram. Agar gitu, sabab kusian kaburu hujan, jadi orang teh kaluhur ngalanjutkeun perjalanan. Nah, carita nama tadi nama rek ningali monyet ngantri jadi. Santos eta teh turun hujan teh gede, jadi urang teh rusuh lompatan. Rusuh pisan pokona mah. Terus aya pelangi teh alus teh. Foto deui. Moto pelangi asal ADM. Sanggeus di angkot, kakak angkot pada larang. Jadi balik nate urang teh ngabeakeun duit 7.000. Nya. Yang 7.000 ge. Harga tiket lebetna 17.000 per orang kangge warga lokal dan 25.000 kangge warga mancanegara atau turis. Ini dia abdi nuju turun tangga. Iya, turun tangga guys. Tangganya lumayan banyak ya guys. Tinggi. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the
setting sun. She went in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping. It told her, don't you worry, just follow everywhere. Duka opat. Non wae suka dukana. Suka duka di itu Tempatnya indah. Saya lah. loba pengalaman papanggih jeung anu turis-turis kos gitu. Lamun lima kesan naon anu pas ka Curug. Tangkana teh. Kesan tempatnya halus. Kalian